Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ainur Rahimah Nasution ti kelas 10 MIPA 3. Abdi bade ngarongengkeun legenda Cigon Dewa. Zaman baheula aya karajaan anu ngaranna Karajaan Singasari. Ari anu jadi rajana katelah Baginda Raja Singamandala. Raja anu adil tur wijaksana. Baginda Raja kagungan putri anu keur sumedak rumaja putri, nyaeta Putri Mayang Sawitri. Putri gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat. Kagelisan Putri Mayang Sawitri geus kawentar ka mana ka mendi. Loba pangeran jeung raja anu boga maksud pikeun ngalamar, tapi kabehanana ditolak ku Putri Mayang Sawitri. Baginda Raja Singamandala kacida hariwangna, dumesa kabeh pangeran jeung raja ditolak lamaranana. Baginda sieun, raja-raja anu ditolak ramanana teh nyerang ka negara Singedang Sari. Hiji waktu Raja Jaya Dilaga ti nagara Marga Asih datang jeung rombonganana. Maksudna tayalian rek miharep ka Nyi Putri Mayang Sawitri. Tapi nu ieu ge sarua deui ditolak lamaranana. Atuh Baginda Raja Singamandala teh beuki gempeur kacida. Sosieun Raja Jaya Dilaga bendu tuluy nyerang karajaan manehna. Teu jauh tina panyangka, amarah Raja Jaya Dilaga geus teu katahan lantaran lamaranana ditolak. Anjeunna ngajak perang ka Raja Singamandala. Raja Singamandala teu bisa nolak ka tantangan Jaya Dilaga. Anjeunna sayaga nyiapkeun bala tentara di karajaanna. Sakabeh bala tentara Singasari make pakarang panah jeung gandewa pikeun mapak perang. Panci subuh, bala tentara Singasari ngajugjuk ka tempat perang. Tangtara perang geus diteubeuk. Prajurit Singasari galet ngeukeui ka pangperangan, bari teu poho mawa panah jeung gandewa. Kira-kira wanci manceran, perang mampu dimimitan. Sing horeng para prajurit Marga Asih leuwih kuat tinimbang prajurit Sindang Sari. Ari sababna, jumlahna leuwih loba serta pakaranganna leuwih samakta. Prajurit Singedang Sari kadaseuh serta loba anu palastra gugur di medan jurit, teu kuat ngayonan musuhna. Malahan, Raja Singamandala oge perlaya sapada harita, ningali ramana perlaya Putri Mayang Sari nyambut keris rek terus leubeuk geni. Manehna tega kana nyawana sorangan. Ngan creup we keris teh ditubliskeun kana beutengna. Serta harita keneh oge Putri Mayang Sari nemahan pati ku kerisna sorangan. Ningali kayaan kitu mah ngarasa puas hate Raja Jaya Dilaga teh. Manehna ngarasa sugema sabab anu nyarikeun hatena geus teh salah ti alam dunya. Kusabab di eta tempat teh loba para prajurit Singasari anu pelaya serta marake senjata panah jeung gandewa. Ti harita eta tempat teh ku Raja Jaya Dilaga dingaranna Cigon Dewa. Nu harina robah jadi Cigon Dewa anu asalna tina Gondewa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.